Bang Rus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar. Pasti mana orang teh? Yo, orang geus balik gawe euy. Ngantor biasa. Wayah dieu. Beneran atuh jalan dieu nya? Heeh. Aduh, Hayang panggih jeung Kang Rus ieu teh. Urang sok ngepoan gitu teh dina video cek batur cenah ieu dongeng ni seru cenah. Urang hayang dipangdongengkeun ku Mang Rus euy. oh, bisa lain budak horor resep dongeng halus tapi hiburannya. Hiburan urang teh daripada Ngomong-ngomong ieu buku potongan naon ieu anjing kapaleun nya. Ieu teh mun cek budak ngorai nama ieu teh ukuran jang penangkap wifi gitu teh. Kan musim hujan gitu. Jadi sinyalnya teh halus arti di mana dicukurna eta? di kopo atuh galunggung. Majalengka ieu? Majalengka bieu urang geus dicukur teh jiga. Halusnya Halus atuh. Oh, atuh ayeuna mah urang pangdongengkeun nya. Heeh, siap. Siap yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng wayah kieu kasadayana pangayeuna terus kurang negara budaya acara dongeng. Tah pamenta budak mora cenah yang pangdongengkeun nya. Mudah-mudahan aya dina dalam keadaan sehat walafiat amin ya rabbal alamin. Di waktu urang di dinya beliau. Ya Kang Rus, urang rek ngomong naon? kade kabar aya Sunda sadayana anu aya di Indonesia pokoknya Jawa Barat, Sumedang, Bandung, Cimahi, Banjar Patroman. oh Banjar Patroman, Ciamis, Pangandaran. pokoknya Pangandarannya, Sukabumi, Karawang, Cianjur, Oh, ya Surade lah, pokoknya mah sa Jawa Bogor. Barat we Bogornya, intina Majalengka, ulah poho lah pokoknya namanya anu boga YouTube ya di subscribe channel Kang Rus. Dongengna teh aduh Cirebon Indramayu pokoknya mah kume orang Sundanya. pokoknya mah Sunda teh karumpul teh gitu. Umumna jang sadayana. Jang sadayana Tadi dia. tong pohonya di dieu ya, di subrek jeung di like nya. Kade Tengah di situ tah. tah nya kade di subrek baya Sunda. Jadi kieu yen mah dongengna caritana ieu mah nya. Ya, urang jadi dia bungan hayang dongeng. Gaya nama urang ngadongeng pamenta budak ngora ya. Yang apa judulna? Hayang atuh Bang. Nah, judul nama mana nama mengharap. Mengharap teh berarti ngarep-ngarepnya. Anu can pararugu kan. Kamu cek bahasa Sunda mah toma. Lain toma. Itu ganja tomat. Lain. Dina hiji poe nya. Aya jalma nama biasa menengah ke handap lah. Tapi da aya barudak mah sebat waktaek geuningannya. Jadinya waktaek. Budak leutik awewe resep ngalah jambu. Naik. Manehna teh naek. Kan eta budak awewe teh naekna teh teu make calana. Make calana kan. Ya atuhna eta naek teh make calana. Da jelema teu boga meureun teng poho meureun. Tah teu make calana. Ai naekna teh teu make calana ngajegang kanu suku kenca kanadahan, suku kanadahan ngajegang. Da geuning resep bari nyanyi-nyanyian namanya. Unduk-undukan bari nyanyi eta teh bari malah jambu-na mah teu meunang teh. Ngan resep meureun eundek-eundekan. Kan sayangna eta budak teu make calana. Barang harita di belah ditu ojol aya juragan euy. Juragan jelema beunghar. Barang itu ningali barudak recetnya. Tangah manehna ka luhur. Astagfirullahaladzim. Itu budak tuak taek tuh kemana mending kumaha mun asup angin eta teh di calana cenah nya. Palingan ieu belum naon ieu budak teh di calana geuningan. Heuy nyai turun si labu tarurun tah barudak teh anu opatan teh. Kan anu hiji digerowan. Anu teu make calana eta teh. Make calana ke juragan teh. Eta baju koneng gede-gede. Nah, bola sok tuak taek di Selabu. Yang ngomongna teh, da cenah bari ngalah jambu bari resep cenahnya enek-enekan nya. Tapi eta kunaon atuh teu make calana deui, hah? Nanti dipangmelikeun ku indung bapak maneh. Si budak eta teh semua eraeun nya, wah lehek. Sekali anu tiluan babaturanna merlong we kieu. Dadeukeun bener nya. Sieun dicarekan karunyan, padahal mah lain. Juragan teh udah jelema bager. Dibere duit euy. Dibere duit si budak eta teh 20.000 sa jelema eta teh sa budak anu tuh di calana hungkul. Sejen mah da marake calana. 1.000 ewang. 1.000 ewang. Ieu mah dibere 20.000. Kita aduh cenah juragan cenah hatur nuhun cek budak teh mun atuheun. Cek juragan kadenya ieu duit 20.000 teh dikeun kana calana.
nya karunya baju atuh cenanya beli celananya nya udah lama murahnya 10.000 zaman bala mah 10.000 tilu heeh nit cek juragan masih kena ya gitu lemah cenah pelak naik teh make celana kayaknya teuing balik bebeja ka indungna si budak teh mama naon dia cenah neng cenah pelak naik cenah dina tangkal jamu jeung barudak cenahnya dibere duit ku juragan 20.000 alah pedah naon pedah neng naik nang teu make celana cenah jadi dibere 20.000 oh syukur atuh nuhun kitu nya cenah budak teh ulin deui we tah si indungna teh ngalamun euy budak naik tangkal jamu jadi celana 20.000 budak komo aing cenah beureun kana 100.000 mah mengharap tah aing mah disukan tiap poe kieu balikna juragan derek naik tangkal jamu aing moal di calana ceuk indungna teh heeh makanya terus ituan juragan ciga nama itu wah langsung naik si indungna teh teu make calana euy eta mah aduh kabayang lah nya majegang sarua kumaha nu dicaritakeun ku budakna baru pondok-pondokan gitu aja pas juragan geus deket euy cenah ame kadengeun teh bener ku juragan teh kareret euy di saha cenah nu maes Jamal Roti cenah anjing anjing pas koci atuh gitu meureun buat teh beneran tatanan keur maes Jamal Rotinya ya sok amana wae kan angin pas ninggang karena irung juragan nah caritana teh kieu juragan teh duh cenah euy saha ieu nu maes Jamal Roti aya nu lalaguan di luhur ngajakeun ngareret juragan teh ka luhur bener nemplok astagfirullahaladzim ya Allah anakna teh indungna cek turun aduh atoh bener ya kita juragan pasti 100.000 plus kamebong 100.000 teh anak aing 20 kira aku aing cenanya geus jabrig anjing jabrig goblok bukna aduh kemana wae pas geus turun teh geus turun nya juragan cenah hapunten cenah abdi tuang teh itu aya jamu cenah kalawa urut lalai lain masalah urut lalai kitu yeuh heran geus kolot naon cenah tataekan bari teh di calana eta pagi cenah juragan cenah nya di teh cenah teh acan ka peser lancingan cenah nya teuing cenah keluarkeun dompet juragan teh eta si Ece eta indung anu budak eta kieu we udah duitna sok kieu meronta pasti aing 100.000 geus saleuwih cekeun teh satena dihitung sok copot 1.000 perak yo 1.000 perak ada cek nanti salah itu juragan makanya ke budak 20 ka adu 1.000 perak cenah 1.000 perak ya ta atuh mah mahi kana naon mahi kana naon yo ja ieu nu 1.000 teh jang meuli silet cenah kurud eta ngewat mun dijabrig cenah jabrig jabrig dikerok eta cenah bukukna mun dijabrig jeung pagaraling cenah kurud tah mahi cenah silet 1.000 perak cenah ini teh juragan teh indit aya cek nu teh aing mah hanjak ngeunah we sia nempo gratis mah aing anjing dagang buron mah ku aing cenah meribelaan aing mah asup angin ka angin cenah sweet angin gede kumaha aing ngeunah we cenah euy nempono aing gratis cenah aduh aing nyaho kieu mah aing 1.000 perak mah moal aing mah itu nama era we dibere 1.000 perak kita dikurun dan kita meuli calana da juragan kita percaya mah nya geus kolot tuh calana acan mah atuh bandek marengan 10.000 anjingnya 100.000 dengan 1.000 perak geura aduh tah matakan jadi mamanya lamun rezekina batur geus kitu ulah kieu dia batur geus sakitu komo aing ulah cantang omat eta teh anu kurang keur digawean masih kena aya rezeki aja nguntungkeun berkah lakonan benar dari nya syukur-syukur boga sampingan usaha anu lainnya benar nah jadi ulah mudag-mudag anu cantara regu eta teh ngaranna toma cek bahasa Sunda mah
Toma. Heeh. Budak mah milik 20.000 kita beli celana bager juragan teh. Ieu 1.000 merek tadi kurut. Si anjing kudu dibuluk kelek. Atau merenik kurun mah tiga tahu. Ada pada polos aja juga. Polos. Oh juga sorabi teh ini nya. Apa surabi? Surabi aya ocoman ya. Oh bener. Heeh. Bener. Nyangke irah hade urang ngadongeng deui eta mah baru hubung waktu tinggal itu Heeh. rek da subuh Hujan parawe kita. mana gede angin baru udah oke walah tinggal itu euy. Heeh. Larumpatan tuh Bener, benar bener, jadi bener. solokan. Woi. Oh, mau lalai didinya. Lalai mah tadi di tanggal jambu. Lalai eta anu teu make calana. Tapi najan gitu beda urang banyak, urang Sunda resep ngadongeng Resep. masuk ke serial. Oh benar. Lain urang wah anu lain nya mah Benar, jangan hiburan. hiburan Me pende anu rek sare saban we. Benar, benar. Daripada Benar. urang anu kepala rogo pikiran enggak. Benar. Terus temu percayaan kayaknya. Benar. Nah, gitu pemirsa nya. Abdi sareng Kang Heldi ye penasaran hayang pernah cenah jeung harus dipasihan dongeng menuju barang katakan kieu. Oke, acara dongeng selanjutnya mah wah leuwih kieu eta mah judulna mah geus tadi jabrig we nya. Jadi ulah mah mengharap gitu ya. Aya mah laporan heula nu dilaporan ku urang-urang gitu nya. Bener kalau geus bener. Ya Kala atuh. kumaha? Urang aing ngomong lah Kang sok. Rus. Kabar aya Sunda, pokona tong pohonya disabrek we nya. Channel Kang Rus jeung di like. Jadi tong poho komen we ya. Komen. Komen lagi euy mun sararopan sararantun. Bener. Di loba baraya urang. Bener. Cimahi Bogornya, Sumedang, Cianjur lah, Karawang, pokoknya namanya Jawa Barat we lah, pokoknya mah orang-orang Sunda ya. Sing sararehat. Sing sararehat, rezekina. sing loba rezekina ya, sing panjang umur. Apunten kesadayana kudu jeung we nya sebagai istirahat mangga. Nyuwunkeun dihapunten tina segala kahilapanana sim kuringnya. Jeung katun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.